يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم Tadi pada ayat naon bari nyana rombongan di sok atuh jelaskeun maksana sareng tujuan ti keluarga besar bapak juga teh ka dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sareng ibu anu dirahmati Gusti, sing kuring sareng rombongan dongkap ka dieu henteu salah alamat. Sareng rupana ieu mana? Abis rek penasaran sahan dipikadeun ku cek Sahrul teh. Sekadang nya tukang jauh nanti menjadi bungkus kene ya. Bismillahirrahmanirrahim. Upami Allah ngizinkeun abdi bade ngadamel putri abah sareng ambu janten si abdi. Keingan ngalenggah perjuangan abdi janten fitrah hati abdi. Kalau cek satu mangga apa itu? Sakit satu lima dan pengalaman yang Laila, yang Laila mah ngegelis saya dua. Kalau JG sanes, saya sama yang Laila. JG sanes lah ya mah. Sanes kene kok itu Astagfirullah, itu mohon atas supaya jemput teteh sama keluarga dia di suka atau duka. Bismillahirrahmanirrahim. Panggo Astagfirullah. Terus biasanya tuh ya ini namanya banyak ada. Oke. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mugia urang sadaya kalayan. Mudah-mudahan di paparan pituduh kasih kuliah. Utamina kadua dina ieu acara penawaran mugia acara lamaran ieu bakal jadi langkah kahiji menuju bakuran nikah jeung sunnah Nabi Allah.